يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا كما Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana bi asrarihi bid-darain amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini sakieu wae teh. Udah koclak gitu. Wa indal khuruji jeung dina nalika kaluar. Jeung dina nalika kaluar wakul gitu. Indal khuruji kudu maca anjeun dina nalika kaluar. Ayilin siropi teges nama ngabalieur berpaling. Tegas nama ngabalieur min baitil ma'i ti WC. Nalika urang ngabalieur ti WC. Kumaha maksud ngabalieur teh bi ayyakuna ku yen kabuktian si jalma ku gambaran yen kabuktian si jalma khorijan eta anu kaluar anhu ti itu baitul ma. Nalika urang geus kaluar ti WC maca kana naon gufronakal hamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'dzini. Ieu rada beda ieu mah. Gufronaka menta hampura abdi ka Gusti. Mun diayakeun mah astagfiru gufronaka. Menta hampura abdi ka Gusti. Alhamdu ari sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah. Alladzi anu adhaba anu ngilangkeun itu ladi anu parantos ngaleungitkeun ani ti kaula ngilangkeun makana perkara yu'dzini anu milaraan ieu perkara ni ka kaula. Naon milaraan teh menyakiti kaula. Jadi urang syukuran beres modal teh. Alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'dzini. Sadaya puji kagungan Allah anu mana perkara nu matak jadi sabab kaula kanyeri anu matak milaraan urang ku Allah dileungitkeun. Naon tah eta perkara nu matak nganyeri urang teh lamun eta urang ngising teu bijil kiih teu kaluar. Cing kira-kira lamun di jero wae meureun nyeri ka urang tah. Maka dipicil, dibijilkeun dikaluarkeun. Ae bi ikhrajil padlati tegasna mah ku ngaluarkeun paleuleuvih. Ngaranna ge barang leuwih mah kudu dikaluarkeun. Nyaah ieu mah tadi daharna jeung daging kurban aing moal modal. Justru nu kitu mah ditatahan ku urang teh karakah jadi panyakit. Bahkan lamun urang rek berjamaah ternyata urang teh sapertina hayang kiih atawa hayang modal. Tah urang leuwih hade keneh mentingkeun modal, mentingkeun kiih tinimbang berjamaah. Saking kunaon tah saking ku bahayana nahan kiih, bahayana nahan ngising. Ajeun keneh heulakeun cenah modal heula. Daripada berjamaah hanas lila imamna teh hayang modal pisan. Boro-boro husu. Jadi bahaya itu.
ku ngaluarkeun eta paleleuwih. Wa abqa jeung netepkeun, wa abqa jeung netepkeun itu ladi piya di kaula. Piya teh lain pima teh. Lamun pima pasti pi jeung mah ngahiji. Ieu mah dipisahkeun ngahaja sabab iana ditasdidan. Piya di kaula, di diri kaula. Ieu mah pisan di. Piya di diri kaula. Mas tong dinukiannya lah. Oh, karunya adinya lah. Nepi meureun ka ditu. Netepkeun itu ladi piya di kaula. Netepkeun ma kana perkara yanfa'u anu manfaat ieu perkara ni ka kaula. Jadi anu matak madorot ku Allah dileungitkeun, anu manfaat ku Allah ditetepkeun. Naon ari nu manfaat keur urang? Wa huwa ari itu ma, ari itu perkara anu manfaat keur urang teh kuwatul makuli, eta kakuatan tina anu didahar. Mun urang barang dahar teh bakal boga tanaga tina sabab dahareun. Nah, gitu. Wal masrubi jeung kakuatan tina anu diinum. Sok jelema ayeuna 3 poe we teu nginum gitu. Haus. Da efekna lumayan kana tanaga sarua. Aya kakuatan tina inumeun, aya kakuatan tina dahareun. Mun baheula mah Tuan Syekh Abdul Qadir baheula kuatkeun sabaraha menit? 10. Tuan Syekh Abdul Qadir ngetes. Yen urang mah nguji nafsuna. Salama 1 tahun teu nginum. Dahar mah ngeureuyeuh ya dahar mah. Ngan daharna oge eta we jukut jajadian. Nah, dahareun teh. Geus kitu dahar dieureunnan dina jero 1 tahun. Nginum mah biasa. Nganginum nek ngadagoan hujan turun. Naon sababna halal pantang mah. Api hujanna ulah murag ka mana kana kenteng batur heula eta mah teuing teh mah. Kudu langsung mun murag langsung kana di ngangah teh gitu. Dina jero 1 tahun teu dahar teu nginum. Pul we eta mah teu dahar teu nginum. Hirup. Ayo ono kita dahar hirup. Padahal dahar tarah ngalakuin ngeureuyeuh. Jadi ieu teh keur naon? Aya jalma-jalma nu diistimewakeun ngarah urang mikir ternyata anu mere kakuatan nu mere tanaga teh hakikatna Gusti Allah. Lain dahareun, lain inumun, lain naon. Ieu teh latihan ke urang supaya urang tauhid urang kuat. Sok sanajan urang hayang boga tanaga tetep perjalanan anak make dahareun, tetep ari urusan hate mah ulah boga tekad bahwa dahareun nu mere tanaga ka urang. Eta mah sekedar cukang lantaran perantara. Jika urang nu mancing ka laut seperti nate hayang naon yeuh hayang mancing kakap. Naon eupana meureun beda. Moal jiga eupan betok. Lamun jalur betok mah eupanna nu kieu meureun jangkrik teh bisa tah mah. Lamun hayang kakap mah meureun aya udang naik kudu nu hirup meureun kieu teh. Mun hayang nguseup parawan meureun kudu duit meureun teh. Ya, mah itu beda eupan beda hasil. Wa yusanu jeung disunatkeun naon ayakula yen ngucap si jalma. Yen ngucap si jalma inda dalika dina nalika itu khuruj. Dina nalika kaluar
pas keluar teh guru maca mah aja lenyer teh keluar di mana di WC aidon deui sunat maca kana naon gufronaka kana lapat gufronaka sabara kali marrotaini au salasan marrotaini kalawan 2 kali au salasan atawa 3 kali andi tukang geus aya lapat gufronaka tinggal eta nambahan lebah kalimah gufronaka nama sunat diulang-ulang rek 2 kali rek 3 kali gufronaka alhamdulillahilladzi adhaba annil ada wa apani nu biasa mah urang eta nu biasana gitu apal da tara dibaca deui minimalan nu ieu pondok bisi alhamdulillah adhaba mah teu apal haja-haja ngapalkeun macana ieu we cukup gufronaka tapi macana teh di mana nalika urang geus di luar da ari di jero WC mah sagala rupa dikir tong boro-boro diucapkeun najan tulisan nawe oge ulah di jero WC ulah dibawa ka WC mah matak engke dicaritakeun dina bab wudu mun dina fatul muin mah moal nyaritakeun sabab naon di antarana anjeunna anu naon anu henteu nganggap sunat karena bacaan-bacaan nu aya dina anggota wudu. Beda ke Syekh Nawawi Banten dina Nihayatuz Zain anjeunna mah biasa ngajarkeun disunatkeun cenah nalika urang ngumbah setiap anggota wudu maka bacaan dikirna tah ieu Allahumma fadjada ya mimma asika kulihat ya kata ngumbah wajah beda deui ngumbah suku beda deui terus mapai tah eta kabeh teu berlaku teu disunahkeun lamun urang wuduna fil khala di jero WC. Memang di jero WC teh aya kaleuwih, aya kekurangan, lebah kakuranganna sagala rupa dikir gugur teu sunat. Paleuwihna keur urang golongan ibu-ibu anu ngadon wudu di masjid sisi jalan anu mana wuduna teh tempat teh berdampingan jeung bapak-bapak rawan migawe paharaman sok we itu percaya mah rawan migawe paharaman maka hayang aman wuduna di jero WC. Naon paharamana tuh wudu orat santu namun sagara diungket angkat lain untuna bapak-bapak uduna terjadi nempokeun ambo herangna yo jadi beres wudu teh beres urang teh migawe paharaman namun kaayaan jika kitu geus teangan urang mah ka jero WC teh lain rek modal lain rek lain rek wudu tong apaleun batu aluar ti WC jauh geus aman geus rapi menjaga orat eta mah kewajiban daripada urang ninggalkeun pamakruhan memang berbenturan eta teh wudu di jero WC hukumna makruh tapi menjaga orat hukumna wajib nalika urang rek migawe salah sahijina ayeuna lamun urang hayang ninggalkeun makruh berarti kudu di luar WC bakal migawe paharaman da tembong orat ayeuna lamun urang ayeuna wudu di jero WC meureunnan migawe pamakruhan tapi paharaman ku urang dihindari dijauhan maka wajib nyopot naon anu ninggalkeun haram daripada ninggalkeun makruh nyata wudu teh kudu rada diperhatikeun nyata lebah wudu gitu lebah wudu komo di tempat-tempat umum keur ibu-ibu khususna keur bapak-bapak sarua kadang-kadang kitu wudu teh atambah teu di calana di sarung hungkul ngangkatkeun sarung teh nepi ka deukeut eleper eta tadi deuleu atuh moal matak naon atuh ieu teh dimaki luhur-luhur teuing ngangkatkeun teh pan dibere batasan urang teh meureun orat teh baina surrah warubah kebiasaan itu ya antara bujal jeung tur ieu teh dianggap barang biasa tapi dikeureuh doraka wae jadi haram wae ngingsat pun teh mending bodas mah pitak unggul teh
tetepan da anger di tempat teh doraka. Nah, Di tempat teh doraka. Nyingsakeun kana bisi wuru ya Bapak-bapak ya. Ibu jal ka handap nepi ka tuur kalau eta we tutupan. Tutupan. Ulah lah dah. Moal ieu ada ari ora mah teu ngadaguan batur merempeng teu merempeng. Tetep we nalika ditembongkeun nya ora teh mun sorangan tak bebas mah. Di jero WC urang rek aranjang ge sabudut teuing. Dauh batur ieu. Daerah mah pas beres angus teh CCTV di jero WC na. Maca cenah guprona. Jadi alus ya. Jadi naon kaluar ti WC teh doana teh guprona ka Gusti hampura abdi. Kaluar ti WC teh minta hampura. Hebat coba he. Sabab biasana lamun di jero WC urang sok poho. Sok naon goplah. Teling. Komo lamun WC na teh dingunah-ngunah teh aya sauna nu kari teh. IP 30 in gitu. Ieu mah nya modal nu Persib bisa. Betah teuing. Kama bari saperti perkara apada anu maedahkeun hu kana emma. Saha alwana iyu Imam Alwana. Wayan bagi jeung peryogi naon antu idda yen nyiapkeun anjeun anu bala kana pirang-pirang batu isi modal siapkeun heula batu ieu mah keur zaman beretok berarti aya antuh diro tegasna mah yen ngahadirkeun anjeun ahjarul istinjai ngahadirkeun anjeun ahjarul istinjai kana pirang-pirang batu pikeun istinja. Batu istinja bisi istinjana obehna ngagunakeun batu maka memeh modal batu geus siap. Ulah sampai ka pas rek obeh batu karek neangan. Atuh si taina teh ludang ladeng teh wujud. Pan aya syarat. Surutu ijail hajari pancerannya sama niatkeun syaratna urang bersuci ku salian dicai. Salian cai termasuk ke tisu asal tisuna entong tisu baseuh aya tisu kering atau urang mah teu kudu ku kararas pas diladengkeun aya kalaan teh acalah ku jarami ku jukut kana nu garing-garing we lamun nu garing tapi lesang teu meunang eta macanan teu sah model ku awi kecuali awina dibelah heula nah nu dioleskeun teh hinis eta mah bisa eta mah daging awina maksudna gitu jadi awi luar nama sarwa jika urang ku koruroh botol dipake dioleskeun sama moal beunang tama jiga awi kecuali mun awina cenah dibelah atau meureun sugan botolna pupuskeun heula gelingna nyiapkeun heula cenah batu istinja naon di antara batu istinja teh termasuk ieu min madarin tina buktina mun urang mah madar teh anu teu asli lah usum kana halodo geuningan keur halodo anu liat ting tai liat ya anu liat naon atau tanah garing tapi entong ngeprul adana anu ngabentuk eta masih kena bisa disarwakeun jiga hajar jadi istinja ku batu teh batu mah sebagai contoh naon bae rupana pokona mah nu penting nalika dioleskeun sifatna sarua jiga batu naon we rek daunan garing oge bisa dipake kudu batu wae gitu. Aya roti keringnya pakai oleskeun tunda we di sawah teh ya batur iya aya seleyan wa ghairihi jeung salian ti mada
Wan nubalu jeung ari nubal, ari lapan nubal naon bidomin nuni ku ngadomahkeun nun wa fathil ba'i jeung kumatahkeun ba nubal jam'u nublatin eta jamak lapan nublah pu'latun pu'alun salua jiga naon misla gurofin kalawan seperti lapan gurof misla gurofin kalawan seperti lapan gurof wa gurpatin jeung lapan gurpatun gurofun nublatun nubalun pu'latun pu'alun liqaulihi karena aya dauhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam naon cenah ittaqul malaina wa aiddun nubala ittaku kudu sieun aranjeun ittaku kudu sieun aranjeun berarti sieun teh kudu ngahindari ngajauhan al malaina kana pirang-pirang tempat mun urang mah terkutuk al malaina kana pirang-pirang tempat anu dikutuk urang teh bisi modal kieu ulah padu di mana bae pan aya tempat-tempat tanya ade cenah ulah modal handapkeun tatangkalan anu buahan atur mulung buah ieu mu aya taian ieu lain sei satu rasaan mah oh tai bae sapertina ya ulah naon deui cenah ulah kiih model dina liang-liang ieu mah di imah we liliangan depan ulah dikihan bisi naon hiji bisi aya sasatuan sireum mun eueuh sasatuan ge pan jin tersep na liang otak sok aya jelema anyut ngadadak nyeri balik di kebon teh meureun kiih di mana tadi ieu mah liang-liang teh lain kiih ti luhur diasupkeun ka leper ka jero liang ulah sembarangan cenah kieu eta teh tempat-tempat anu terkutuk anu dilaknat sasatuan bisa jadi terganggu atawa hewan-hewan atawa makhluk halus wa aiddu jeung kudu nyiapkeun aranjeun anu bala kana pirang-pirang batu lamun istinjana ku batu qobla kodo hajati penting anjeun nyiapkeun batu qobla kodo hajati dina samemeh nyubadanan pangabutuh samemeh modal gitu kodo hajat nekanan pangabutuh bahasa lemesna mun urang maki ngising teh kodo hajat nyubadanan pangabutuh wal julusi teges namah diuk lahu pikeun itu kodoil hajat jadi samemeh urang rek naon rek naon teh rek eta rek diuk rek modal teh siapkeun heula alat keur mersihanana ulah sampe ka modalna geus sementara keur ngabersihanana eueuh kudu aya geus hareupeun pas engketepan aing geus mah tinggal dioleskeun kita geus aya soalnya pan aya syarat non tadi teh wala yang takila dina sapinah teh nya jadi lamun urang ieu teh mun hayang istinja hayang obeh usalian dicai aya syarat nomor 4 ulah si najisna teh pindah tina tempat kaluarna pan aya leumpang heula mah neneangan pan kabincet kenapa nu tadina nu di kanan pindah ke kiri, nu kiri pindah ke kanan gitu. Jadi kira-kira ulah udang heula. Kabisi urang istinja di WC luar negeri model naonnya gitu. Ternyata teu nyadiakeun cai, nyadiakeun teh tisu. Tisu teh ulah sampai ka urang teh. Jadi urang pas ieu pas cengkat, apa tisu urang ka belah luhur. Ieu na bujurna rapat. Mending mun peungkeur mah. Ieu na konsep. Jadi kira-kira dioleskeun teh urang posisina kitu keneh. Ieu keneh urang disuruh ka batina. Mun rek kudu kitu gitu. Era urang teu ngeunaan teh asa open gitu nya.
Jadi eta menang eta kitu da ieu mah ari istinja ku batu mah teu jiga tayamum. Aya tayamum empat urang nu sehat kadaguan heula halodo. Mun eueuh cai madorot akarat pindah ku kebul. Ieu mah teu masing cai luyuh layah ge. Usum banjir urang istinjana teu ku cai ku batu. Atawa ku tisu. Gaya itu. Atawa urang modolan di Cipunagara kecemplung istinja ku batu. Menang eta mah hek bae. Eta mah jadi istinja ku batu mah obeh ngagunakeun rek kunaon ku jukut kunaon eta mah teu ngadaguan kana naon teu ngadaguan kana eueuh heula cai gitu teu. Meunang eta mah. Ngan pangalusna lamun rek milih salah sahiji ku cai jeung lain cai nya jelas afdol keneh ku cai sabab ari cai mah leungit datna leungit apakna asarna ambeuna. Ari kuno kitu mah keur leungit bungkeuleuk ngawungkul ambeuna pedumuk. Asa jelema teh tadi ngopi bareng kasabut ai asa. Surah seuri jelema teh kasibuk. Buku meureun obehna tadi teh ku kardus. Oleskeun ka irung. Meunang eta masih meunang ngan kare syarat kan udah apa? Aluktik deui tinggal di syarat 8. Kan kira-kira syarat 8 hararese geus entong mending ku cai. Ngan paling alus ya ngagabungkeun antara batu jeung cai. Mimiti urang tong maka ku cai. Sok eta heula kunaonna pokona mah. Tadi teh ku jarami garing gitu. Poles-poles heula pun araratul. Geus beres kitu leungit datna tuluy seblok ku cai eta panghebatna obeh. Mun aya tisu masuk ku tisu heula bersihan. Geus beres ku tisu tuluy seblok ku cai eta panghebatna istinja. Cenah kieu cenah lamun urang apal hiji ilmu minimalna saumur hirup amalkeun najan sakali. Balik di dia gitu. Naon? Cobaan lagi tuh cobaan. Sok ku tisu lah pernah nu terujit mencret nih. Tapi ulah mencret teh nu kieu mah ulah. Kudu nu peungeur wae nu kieu mah. Amun mencret gugur kudu ku cai wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbin fa'ana bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbatilana fi dinina tawassalna bi ta'alumi tawassalna bi ta'limi antarzuqana al-wasi'ah wa antarzuqal amana abdi tawassulku kana osa abdi tawassulku fangurukan mugi Gusti Allah ngarizkian kajembaran keamanan